warahmatullahi wabarakatuh. Balik dari sareng abdi Novianti di Breaking News. Lumangsung hiji penjambretan di Makassar. Hiji sepeda motor disangka kadu penjambret dibakar massa di Jalan Petarian Makassar, Sulawesi Kidul isuk pagi. Sepeda motor kasebat baroba kayaan sasaran amara massa lantaran boga motor mawa lumpat diri. Kejadian berawal sabot dua penjambret nyekel pakarang parang ngajambel tas saurang wanoja. Warga anu ngadenge teriakan korban sontak ngudal kedua pelaku. Disangka margi panik, pelaku ujuk-ujuk labu sarta ninggalkan sepeda motor anu maranehna kendarai sambil acung-acungan parang kanggo ajir wargi. Warga anu kaluman saterusna ngaduruk sepeda motor pelaku. Sakitu wae warta salia, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.